Ya, dunia mah tempat capek. Lamun sia embung capek, maneh balik ke akhirat. Untung budak oon diberet kudir ke setoran gede. Isabel tujuh naon di dia. Iya, pulang buru ditembur ngoren cabe. Pulang buru di saha cek? Iya di nu bawa kebon ieu. Terus di buruhan can? Can kubuhan. Ah, suganteng di buruhan bakal ira di buruhan anak. Paling merenang isu kok. Di buruhan nama. Lain ngomong-ngomongnya susuganan ieu mah. Kita kan mayarna teh bisa poean 2.000 sapoe baju tidur itu daster Ieu baju tidur mah kumaha make ada sare bajuna. Urang mambu baju tidur mah. baju ulin atuh baju jalan-jalan Nah, baju jalan-jalan erek. lamun kumaneh teh dibawa ulin kumaha ieu jalan-jalan sorangan Tuh gege bakal aya nu mah ulin sorangan. nyata lamun ieu baju jalan-jalan kumaneh teu dibawa kumaha lamun lelempangan ieu baju kikituan Ya mah mungkin hari ujurigan mah. Sabarahaan ya katanya. murah cek 2.000 sapoe ieu teh Boro-boro 2.000 sapoe. Pikiran Bang Emok ge lieur. yang micen silieur eta aing di kamari mah nikot aduh Tante bingung buka salaki. Eueuh, cenah kapangit-pangit ka ayeuna teh tangan teh eueuh cenah balik-balik. lain bieu cik hayang apal ari bieu teh papanggih adi di dinya Di mana? nanagi ngudag-ngudag Lieur kalah hadieu mangke teh kumaha? ngudag-ngudag nagih cenah majar ka teteh acis 2.000 cenah nu kamari can dibayar dibere we kurang teh duit 50 jeung nu 100 alim cenah eta mah Si goblok belat na eta budaknya. Nah, budak itu belat teuing. lain masalah belet alhamdulillah cek cece teh ieu duit yang setoran aman padahal itu keur setoran duit teh jang ieu da baju teh kudu disetorkeun mun kanu bogana lamun eueuh bajuna berarti aya duitna Haram jadah budakna eta mah. Gelo budak teh sepugu. ari di dinya tuh dikukut wae Atuh da kumaha teu dikukut teh anger. Kudu ngurus atuh. Lain ku urang mah. Eta lieur ieu teh. ngomong-ngomong cek dasterna teh saya kata saya ada anyar cek Anyar kamari atuh menang meuli atuh nggak buka duit. menang meuli menang anyuk Menang meuli atuh. duit teh Bang Emok Heeh, padahal kebetulan nanya ke Bang Emok. dibalikan kana baju Pakai meuli baju ke urang teh, pakai meuli ieu make up kamari teh. Saina urang ieu lieur bayarna mah urang balik urang ieu. atau diudag-udag mun di teteangan di imah Oh, di teteangan ke Bang Emok puguhan. lain balik teh buah hawu eueuh Kembali we habu mah sing cokot. Urang teh ieu teh nya ceuk, bantuan. bantuan naon Pentepan teh lieur ya. Heeh. Mikiran resiko dapur. heeh Tah ku urang teh diacak dapur. Urang teh lieur mikiran resiko dapur. yang kieu Teu boga atuh urang mah. Emang minta ka urang. Lamun lieur keneh engke mikiran resiko kamar, acak deui ku aing mah imahna. Kalau Ai. lieur, lain ku masalah kitu Wing teh keur mikiran ieu teh lamun resiko dapur lieur, resiko kamar lieur diacak. Terus jeung imah-imah nada diacak gitu kabeh. diacak we kabeh da lieur teh apaan mikiran gitu. Urang teh lieur mikiranna. Ceu, hayang apal mun. Kamari sia. Apal naon? Tong sok ada was. Kamari urang ninggalinya keur di kebon. Heeh. Eta nu ngalabeut ku babarina sia. Ah,
leueur belut mah. Lain ngalana babari ieu mah. Teu kudu lieur. Ngalah belut teh. Da leueur rek di ala kumaha. Teu ali ame babari kitu bisa hayang belut urang ngala. Ngaikeun batur babari ngalana teh. Kumaha? Diangkat sawahna disambil ya. Cai aing oge nya goblok jelema teh eta mah. Lain. Lieur. Eta mah untungnya pan cenah zaman ayeuna mah sertifikat tanah cenanya. Sertifikat naon sawah naon segala rupa imah digadekeun. Eta untung tuh dipangku nya jeung tanahna. Komo di pangkunya? Cek, daripada kesel mah urang sisiaran yuk. Bobo yang sisiaran, mikiran hutang ge lieur urang teh teh. Cekolot ge nyaliksik cenah sosok lapang nyarankeun cek lah. Ya, buru-buru sakedeung we sosok ieu nyaran ya. Teu bisa urang mah. Nyaran mah. Diburuhan kuing. Sok siaran. Mung. Lain ieu urang teh ieu teh ayeuna teh kajual ieu. Kamari urang pan ngajual sawah kamari teh, jual taneuh. Boga teh taneuhna. Aya urang teh. Secangkir. Bisa cangkir. Saemer. Urang teh ngajual taneuh saemer teu ditarima sia. Nah, nya teu bisa nya saemer. Obong cenah jual beli tanah. Ari aing mawa sacangkir saemer teu dibeli. Nya kumaha nya lieur jelema teh? Bingung urang teh teh kudu ngajual naon deui. Da geus moal payu nanaon oge cek engge pangalakeun kutu sok. Meunang kutu 1000 tah. Teu beuki urang putu. Teu. Jual kuing ka didinya. Payu atuh. Jual putu. Keur stres dinya. Lain stres di lieur, mikiran salaki, mikiran adi, rada gelo. Bingung urang teh sidikan pugu. Lieur, ada pugu lieur. Lieur deui. Komo? Lieur pisan ieu teh urang teh kudu kumaha. Ya Allah, abdi teh nya gitu. Eta yang obat lieur. Itu lieur, karena urang ayeuna Adi didinya bio di ditu meunang obat lieur. baik orang yang barangkeun ka wahangan ku aing lieur teh gitu. Ga adi rada gelo. Urang mah euy lain. Didinya mah ada henteu nyambung atuh. Boga taneuh cenah boga taneuh saemer dek dijual. Tak oke. Dijual ku urang saemer ge lumayan kan. Jadi duit 20.000 we mah beunang saemer. Sanu meulina. Eta eueuh sepuhan. Saurang rek balik we nya. Ka mana atuh? Rek balik mah panggil didinya mah lieur. Lieur urang ieu. Ya. Dunia mah tempat capek. Lamun sia embung capek. Maneh balik ke akhirat berarti modar. Dunia mah tempat ibadah. Tempat sholat. Tempat gawe dari akhirat mah maneh moal sholat. Moal mikiran lieur. Matak sia paeh wajing. Aing mah balik. Lieur. Moal lieur. Lieur kieu. Betul lieur teh kalah ngalelewean. Si tulang anjing mah nya. Lieur aing teh. Boga aing teh lieur. Jangan salah ki eueuh. Boga adi haram jadah. Lieur kieu. Pikiran Bang Emok bayareun dieu mah. Nya salaki eueuh. Haram jadah sugan mah. Ka salaki deukeun. Nya adina rada gelo. Kecugak bikin ampun. Astagfirullahaladzim. Arisia tulang anjing. Udang. Arisia naonan di dieu tulang kehet. Nuan itu si. Nu itu saha Arisia? Si ibu mak ngirian artosnya 2000-an. Arisia pantari teh rek dibere duit anu beureum cenah ngomongna teh. Nah, ku sia teh dicokot. Apa ngimitina janjina bare nu bodas nu 2000. Sia mah haram jadah tuh dah. Telat sia mah. Boga kalakuan kitu. Arisia teh kudu mikir tulang kehet ulah gelo wae. Mikir naon?
mikir naon kudu mikir sia ulah gelo wae. Udah gelo naon? Gelo ge da turunan ti teteh. Nyawa teuing aing teh boga turunan ka sia. Sia mah turunan cek sia saruana gelo. Gelo kumaha sia mah tuh gelo. Sia mah di carekan nemalan wae. Tanggu nya teteh dede bagong. Dede teh kudu bager. Ulah ngalilir wae aing. Oh, bager teh teteh. Maulan, emang galak tuh bager. Kumaha ada galaknya ah. Sia kudu denger. Ulah gelo. Si Aa, iya, bager makan lagi. Si traktir dede ge. Tong di kasihan jajan kapan lagi meskipun manyun ke warung. Naon? Manyun? Kanyut. Oh, si Aa ngajak ke warung. Sia teh ulah minta jajan ke laki sia. Aing ieu mayarana. Oh, udah Nganyut apa? deui nganyut deui. Ada apa? Pikir apa suka nyari beli? Pas kadang cemana nganyuk ke ibu. Pikiran di aya leuwih aing. Situlah anjing mah gobloknya. Goblok situ mah. Sia mah goblok. Oh, goblok ini teteh, siapa bager? Ieu teteh ieu bager. Dangu bukan tetehnya. Enggak mau. Dede teh jaga pola mam dedenya. Dede teh kudu ngamam uut. Utang. Uut para bahaya mah gede gede. Hayam oge dibere. Uut mah gedean awak teh. Ya udah dewan. Ini mau balik. Ya, teteh yang glowing bu. Pakai naon glowing teh? Teteh ke kamari itu langsung glowing dia. Pakai lonceng, pakai masker teh. Teh teh naon maneh? Tai muning. Ari sia teh beuntu. Pakai tai muning tuh ada gigi banget tak kasihan di orang ini. Paingan si arewok banget itu make teh muning mah. Yang glowing apa tuh? Ini kita lagi kamari ngecek ka dede. Dede buka HP di mana? Dede buka HP. Ih, tak apa lu dede buka HP. Ya bisa dipakai telepon internetan YouTubean tuh. Telepon si iya Palura banyak. Aing ka bawa gelo, ieu mah ya Allah. Halo. Yes teteh, pada nyarios. Palura pada nyarios ya. Naon cenah? Buka ya Palura telepon. Halo, Assalamualaikum. Naon Pak Lurah? Itu ngomong-ngomong, Dek. Iya lah salah nih. Mana na? Tuh. Ada sia. Gelo sama. Gelo, mana mah gelo. Mantuk sia mantuk. Tetehnya seruana gelo lah kalau itu. Sia seruana di seruana gelo. Kuat. Ayo turun tahan, musnah. Mantuk gua sia mantuk. Seruana gelo.